wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, wilujeng patepang dina acara Limiji, Liputan Mipa Hiji, edisi Kemis, Kaping 17 Februari 2022, simkuring pun Alexa Siti Rahmah, nubaris ngadugikeun warta sengkap. Empek-empeknya eta kadaharan nu asalna ti kota Palembang. Empek-empek ayeuna tos aya di mana-mana teu di Palembang we. Salah sahijina nyaeta nu aya di Kampung Rancakaso, nu namina Melda Empek-empek Palembang. Ibu Heni salaku nu gaduh usaha ieu tos ngadirikeun usahana sakitar 6 bulanan. Nah, Ibu bet disebut empek-empek, Melda empek-empek. Melda itu yang itunya anak yang bungsu namanya Melda. Jadi dinamain Melda. Nah, Ibu bet milih icalan empek-empek. Soalnya empek-empek mah teu can seueur saingan pan jantennya rada lumayan lah. Terus sabaraha modal awal ngadamel usaha ieu teh, Ibu? Sareng sagalana, sareng roda, sareng nanaon mah nya sekitar 5 jutaan lah. Oh, 5 jutaan. Terus sabaraha Ibu kauntungan per hari nu Ibu dapatkeun di usaha ieu? Kumargi ayeuna mah nuju rada sepinya, ayeuna mah nya rada kumanya. Ya kirang ayeuna mah paling ya sekitar 200 ka hanapan lah ayeuna mah. Pempena teh aya 4 macem. Nyaeta aya lenjer, telur adaan, sareng kulit nu dihargaan samacemna 2.500. Hoyong ieu sareng ieu. Rp2. Mohon. Sabaraha nih? Sabar Ibu ijinan teh. 2.500. Oh, iya atus we jeung ieu Ibu. Nu jadi ciri khas pempek nu dijualkeun Ibu Heni nyaeta ngagunakeun lauk kuniran nu leuwih seueur. Bumbu cukona ngangge asam sareng gula. Ayo langsung ya. Mangga. Laukna oge karasa. Enak. Terus pempenanya. Him. Terus Aya udangan. mun pempe mah mie, mun tekwan mah aya Udang, jeruk nipis, sareng bihun. mie jeung pempena. Cukona teh enak. Ada. Enggak ada tapi enggak ada. Tuh, Ibu, nami Ibu saha? Susi, Sabaraha sering Ibu sering teh mesehan pempek di dia. lumayan sering. Terus mesehan pempek di sini Ibu. Kumargi caket sareng rasana lumayan. Pangosna oge miras. Nuhun Ibu. Pamirsa, urang cekapkeun dugi hadieu mugia janten manfaat kanggo urang sadaya. Mawakilan nu ngokolakeun Limiji, simkuring Alexa Siti Rahmah, seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.